Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng teteh. Alhamdulillah dinten ayeuna urang patepang deui diajar basa Sunda ya. Dinten ayeuna urang diajar basa Sunda nyaeta ngaregepkeun paguneman. Ngaregepkeun teh nyaeta merhatoskeun atau memperhatikan. Paguneman teh nyaeta hartina percakapan. Janten hartosna ngaregepkeun paguneman teh mendengarkan percakapan ya. Nah, aya di kaca 38 dugi 40. Sateuacan diajar, hayu urang sasarengan maca basmalah nya. Bismillahirrohmanirrohim. Mangga hidep di bumi tiasa buka buku paket basa Sundana aya di kaca 38. Panyungsi basa. Ku ibu dibacakeun wae nya. A. Ngaragakeun paguneman. Ragakeun paguneman di handap ieu jeung babaturan. Nu sejena ngaregepkeun kalawan daria. Nah, ieu teh ragakeun paguneman teh kedahna dipraktekkeun ya, harusnya dipraktekkan di sekolah. Berhubung kita daring jadi tidak usah dipraktekkan ya. Di dieu judulna teh wawanohan. Artinya perkenalan. Lia teh enggal alihan ti Sukabumi. Dinten Senen Lia ngawitan lebet ka SD Sukamulya. Kasakolana Lia disarengan ku Vera. Kalaresan Vera teh tatanggana Lia. Barang lebet ka kelas, kasampak di kelas tos aya Anisa sareng Cika. Artinya gini ya. Lia itu baru pindahan dari Sukabumi. Hari Senin Lia mengawali masuk ke sekolah SD Sukamulya. Ke sekolahnya Lia bareng-bareng dengan Vera. Kebetulan Vera itu tetangganya Lia. Nah, jadi tetanggaan ya. Begitu masuk ke kelas, sudah ada Anisa dan Cika. Nah, ini ya ada percakapannya. Di sini kata Vera, Assalamualaikum, wilujeng enjing Anisa, Cika. Nah, wilujeng enjing itu selamat pagi ya. Jawab Anisa sama Cika. Waalaikumsalam, wilujeng enjing Vera. Nah, Cika ngobrol lagi. Upami ieu saha? Kalau ini siapa? Anisa. Sigana enggalnya ngalih ka dieu. Sepertinya baru ya pindah ke sini. Nah, Vera menjawab, Anisa, Cika nepangkeun ieu teh Lia. Alihan ti Sukabumi. Kamari dinten Sabtu ngalihna ka dieu teh. Anisa, Cika, perkenalkan ini itu Lia. Pindahan dari Sukabumi. Kemarin hari Sabtu pindahnya ke sini. Ya, gitu ya kira-kira artinya. Solongkrong Lia sasalaman ka Anisa sareng ka Cika. Nah, akhirnya mereka sasalaman ya atau salam-salaman, memperkenalkan diri. Nih kata Lia, nepangkeun abdi Lia. Perkenalkan saya Lia. Anisa, nepangkeun abdi ge Anisa. Perkenalkan juga saya Anisa. Cika, upami abdi mah Cika, namung sanes Cika-cikanya. Kalau saya mah Cika, tapi bukan Cika-cika ya. Nah, gitu ya artinya. Barudak nu aya di dinya ngabarakatak seuri. Nah, semuanya yang ada di situ
Jadi ketawa bareng-bareng ya. Nah, karena cika ini maksudnya apa? Heureuy ya, heureuy atau bercanda. Terus ceuk lia teh kieu. Ah, cika mah meni pinter ngabodor, sareng resep deui ku geulisna. Ah, Cika pintar sekali bercandanya. Terus suka lagi sama cantiknya. Anissa sareng Vera ngajawab, aduh enjing keneh Cika mah tos kenging pujian. Aduh, masih pagi Cika sudah dapat pujian. Anissa menjawab lagi, di mana kitu bumi Lia? Di mana kitu rumahnya Lia? Lia menjawab, rorompok mah caket sareng Vera di jalan Sukamaju. Artinya gini, rumah mah dekat sama Vera di jalan Sukamaju. Nuju anteng ngalobrol sareng wawanohan bel tanda lebet ka kelas tos disada. Atuh barudak ge enggal bararis bari ting ku ciwes nyarioskeun Lia si murid anyar. Nah, artinya gini, saat sedang enak ngobrol lalu perkenalan, tiba-tiba bel sudah berbunyi tanda masuk ke kelas. Ya, akhirnya mereka cepat-cepat berbaris ya. Lalu sambil ngobrol gitu sedikit-sedikit ngobrolin Lia si murid baru ya. Nah, itu kira-kira artinya ya. Aa dan Teteh boleh misalnya di rumah juga dibaca lagi ya supaya bisa bahasa Sundanya ya lebih fasih ya. Nah, di sini juga dan Teteh bisa lihat kamus alit ya. Alihan teh apa artinya? Pindahan. Anyar teh apa? Baru. Ayeuna teh apa? Sekarang. Caket hartina dekat. Rorompok hartina rumah. Wilujeng enjing hartina selamat pagi. Ngabodor hartina melawak ya atau bercanda. Poe hartina dinten. Pujian hartina pujian nya atanapi sanjungan. Nepangkeun hartina perkenalkan. Pancena nyaeta aya duanya sareng Teteh anu ditandaan ku kembang warna konengnya. Tah di dieu anu pancen kahiji nyaeta jawab pananya ieu dihandap. Kahiji, sebutkeun nami-nami anu nuju ngalobrol di paguneman wawanohan. Kadua, saha nami murid anyar teh sareng ti mana kawitna. Nah, eta dikerjakeun di buku tulis. Cekap jawabanna hungkulnya sareng Teteh. Tah di dieu kahiji teh sebutkan nama-nama yang tadi ngobrol di percakapan wawanohan. Kalau yang kedua, siapa nama murid baru itu? Terus dari mana asalnya ya? Tadi sudah dibahas ya. Nah, tugas yang kedua atau pancen anu kadua nyaeta kerjakeun kaca 40 hiji. Carana cocokkeun gambar sareng kecap anu dihandap. Cocokkeun hungkulnya tekedah di damel kalimah. Janten di dia aya gambar naon wae tah anu gampil misalkeun di dia aya gambar kursi. Tah berarti gambar kursi teh huruf naon? Huruf G misalkeun nya. Tah tulis di kotakna huruf G. Mung sakitu hungkulnya sareng Teteh tekedah di damel kalimah.
pami kaca 40 hiji manya. Cekap wae ti ibu, mudah-mudahan sareng teteh tiasa dipahaminya materina sareng penjelasan tugasna ya. Semangat ya sareng teteh. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.